Sun Baraya. Satu aja nonton video, tong hilap, like, share, dan Subscribe. Undaya. Hudang geus beurang sia teh. Ngan molor we. Hirup sia mah nang kos kalong. Ti penting nyaring, ti beurang kalah molor. Noni teh keluhan tengah peting kieu. Mikir pisan mah lanjek teh. Nah ari sia kalah nema. Gua sia di imah hudang mah. Ngan isukan ulah daang jeung daging. Lebok iku sia tutuk uya. Demi aing nyeri hati ada kieu lanjut. Nyaho aing keur ngimpi keur naon. Kudu ngopi gitu lah mah. Jangan kan sih. Bau oge. Padahal saya 7 poe kalau dipakai teh. Rogodong. Luger. Di mana kernaon? Di WC keur modal. Hah? Modal. Balikna kernaon? Menuju atuh bang. Tadi aya ti bisniseun. Najis esek kira-kira bisnis kerupuk mah. Tadi buru urang ngopi di dieu. Beneran hayang ngopi aing tisuk. Sia mah dari ceng kana kopi mah. Ulah salah, kopi mah ibaratna menyan aim karuhuna. Heuh kumaha sia we ka dieu ayeuna? 2 hours later. Nah, duitna Di jero na dompet. Cokot ka dieu. bagor teh. Naon? Ai sugan kanal teh duit. Ya, Ai runtah anu kitu. pan variasi mereka sebut loba duit. Sohik. Nya goceng. Jeung dudan mana? Nganyuk we bejakeun cek abah gitu. Mun teu mere kumaha? Talar we lah. Bener mah. Ka tuh orang ka warung heula. Ngopi gitu. A few moments later. Kopi, bos. Dan siapa ngabunuh aing? Ngabunuh kumaha gude? Aing teh lamun geus nginum kopi kieu teh sok hayang Terus Teh nyaho aing pugerkeun kopi hideung. moal bisa, mau saya tukerkeun kecuali nama gope. Anjing, meuli kopi wae geus jual beli tanah. Teh nama-nama sagala. Kieu atuh. Kopi nama ieu, hideung nama geus maneh hideung. Gitu. Sia ngaledek aing. Heeh. Cicing sa di dieu. Aing ngahadirkeun si Abah. Cicing sia amat. Hadir.